Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dararamang mugi sadayananya sing dipaparin kesehatan lahir sinareng kesehatan batin. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejamang dongengkeun deui urang teraskeun hancagarapan dongeng Sunda anu kungsi katunda nyaeta nu jejera cariosna teh Si Buntung Jago Tutugan karya Bapak S. Sukandar atuh ku kituna pribados teh langkung ti payun nedawidi kanu ngagaduhan ieu karya nyaeta Bapak S. Sukandar miwah Seke Selerna. Oke teu hilap deui pribados teh ngahaturkeun salam baktos kawargi-wargi sadayana kerabat sahabat tatanggikum di mana bae ayana anu nuju di pangumbaraan anu nuju di padamelan di perjalanan atuh kumbaynya mudah-mudahan sadayana sing dipaparin kasalametan atuh cenah anu ngadangukeun ieu dongeng sambil didamel sambil ngaput cenah nya aya oge nu sambil nyusun tugas nah eta tugas sakola atawa napi tugas kuliah. Pokokna mah sadayana mudah-mudahan sing dipaparin kalancaran. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh anu nuju istirahat cenah ayeuna teh nya ngadangukeun dongeng teh cenah nuju istirahat tina tugas. Mudah-mudahan sing diberkahkeun pidameleunana nya. Mudah-mudahan sing dilimpahkeun oge pirizieunana atuh anu nuju icalan cenah mudah-mudahan sing dilariskeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acan di kawitan pribados teh hilap nada bantosanana nyaeta kanggo di subscribe para wargi di subscribe nya di pencet tombol subscribe na supados ieu channel teh tiasa ngaronjat deui nu kapungkur kantos alhamdulillah nya majeng berkembang nanging hanya kahapus tapi nu kapungkur ge da dugikeun ka berkembang teh sanes hasil kaparigelan pribados nanging nu puguh mah eta teh hasil tina pangrojong dukungan kalayan doa ti wargi sadayana. Mudah-mudahan atunya nu ayeuna oge tiasa berkembang kalayan upami berkembang mah panginten ieu seni dongeng Sunda teh ulah dugikeun ka leungitna atuh kaceng cirihi ku wanci ulah ilang atuh kagerusna ku zaman. Mudah-mudahan ieu seni dongeng Sunda khususna atuh umumna mah seni Sunda ulah dugikeun ka ilang. Supados teu nyangkolongna kana waktos mangaitna kana wanci hayu urang gerak-gerak bae di kawitan ya dongeng Si Buntung Jago Tutugan teh wilujeng ngadangukeun. Pasihkeun bae atuh abahna supados salamet. Bu Haji ayeuna mah tunu arap-ap eureup-eup teh jabate ngahariwangkeun kanu jadi salaki ngarasa giris merenya mireungeuh lelewa bahrawi anu keur ngancam ku bedogna mireungeuh atuh rigigna oge geus matak seber we sanajan ari beungeutna mah teu kanyahoan kumaha rupana lantaran atuh harita teh ditutupan ku lamak hideung. Muhun abah jang dana manehanana teh mairan hayang ieu nya kana kahayang indungna manehanana oge lain deui atuh kokompodanana geus asa berat bae we beungeuna teh dipegatkeun.
Mangga atuh nun. Pak Haji aya nama bari jung atuh manehanana teh nangtung. Jung jeleng atuh manehanana tehnya lalempang. Atuh asup Pak Haji Sobarana teh ka kamarana dituturkeun atuh ku karana. Cetrek. Kadenge sorak muka lomari. Lomari pakaianana teh atuh dibuka cetrek deui. Muka sorolokna. Ari ditarik teh wargi kan aya weh duit perakanana atuh jeung ringgitan. Moal aya 50 perak. Nah harita teh cenah wargi. Ngan sakieu ieu teh Haji. Karana manehanana teh nyentak atuh bari muncereng. Muhun kulan. Pak Haji Sobarana tetep we manehanana teh atuh kaayaanana teh mending ngadeg-deg. Bohong sia. Yang ngawa perhiasan sapotong-potong acan ieu teh. Hayo tuduhkeun burun sejen Ji. Karana manehana teh ngarasa teu percaya piraku we Haji anu kawilang sakitu jagodna teh make teu ngabogaan perhiasan sapotong-potong acan. Muhun teu aya deui sareng teu gaduh perhiasan bapak mah. Bohong. Hayo buru tuduhkeun. Sabar di mana? Hari ngarasa lebar kana nyawa mah. Kecuali lamun hayang dipodaran deuleu. Karena maneh teh bari gerbak atuh kana beheungna Pak Haji Sobarana. Eta dicekek atuh bari dededetkeun kana lomari. Leres teu aya deui. Pak Haji Sobarana sorana teh meh-mehan atuh henteu kadenge lantaran beheungna teh wargi terus sebae atuh dicekek. Bong si Haji. Hayang modar meureun sia mah. Sarata tu anta parah deui cekuk bae atuh Pak Haji Sobarana teh ditimpag. Eta cukang irungna pisan kontan wargi gejeret teh atuh getihna menimung cerat tina liang irungna. Aduh, ampun. Pak Haji Sobarana sirahna atuh ngulahek berbei. Katingali cipanona bijilnya eta wargi ngabarengan getih anu terus sebae atuh bijil ngalih. Ampun mata sia. Cekuk deui wargi eta teh gadona Pak Haji Sobarana teh ditimpa. Kaleong kedebut. Pak Haji Sobarana teh atuh harita manamru. Aduh, ampun leres teh aya deui. Bong sia. Sia mah leuwih lebar kana harta jeung tinimbang kana nyawa mah dasar Haji kuman. Duluk. Pak Haji Sobarana teh atuh digusur kaluar dibawa deui ka tengah imah. Ret atuh karana teh kajang dana nyaeta anu keur ngaharuk we teh beda ti bueuk meunang mabuk. Ireungeuh atuh anu jadi bapa digusur teh ukur nyeredet we bari hatena mah tambah ngageter komo ari Bu Haji mah nya. Renghap-renghapna teh bari calangap teh soraan anu kaluar. Karasana mah kalah ka asa ngagenok we dina ti koro teh cenah wargi. Lesot atuh Pak Haji Sobarana ku karana teh dilesotkeun. Kedawak ayeuna mah atuh manehanana teh newak jang dana. Bukna atuh digugunyeng syarat atuh anta parah deui cedak bae. Cukang irungna teh atuh jeung carehamna jang dana eta dihanca gejret. Ditimpah deui gadona habak. Jang dana atuh ukur bisa ngagerung bari pating buria buncelik nya. Jajauheun ari kana ngalawan mah. Keur mah deui taya pangabisa katurug-turug yang hareupan lawan anu sakitu seseg wewegeuna teh. Tura rangetengna cenah ku pangkara. Alah, pun anak mah ulah disiksa atuh. Bu Haji manehanana teh kadenge ngoceak atuh nya koceak dengekna teh bari reumbai ku cipanon. Hari paparah nama tu Bu Haji teh hayang ngarangkul we kanu jadi anak anu harita eukeur sesolontodan teu beda we tinu eukeur sakalor. Ngan rokaya wargi bedogna Bahrawi teh tetep bae atuh manco cenah matak paur. Moal disiksa ngan rek dibodaran hayo. Ulu Haji.
lebaran teh ku nyawa anak atau lebar kene ku harta maneh karena manehana teh atuh bari mali ka Pak Haji Sobarana anu harita kaayana teh mending geus sepapias bari awakna mah beuki ngadeg-deg bae mireung anu jadi anakna teh keur ngababengkang bari lebah dadana teh atuh dijejak ku karana Pak Haji ngan ukur bisa bae manehana teh ngecelakeun cimatana pasihkeun atuh abahna. Bu Haji manehana teh sorana pegat-pegat eta dina keur kitu mah leuwih penting keneh kana kasalamatan anu jadi anak jeung tinimbang kudu ngeukehan kana hareuta banda mah anu ceuk ingetan anak banda mah tuh bisa disiar deui tapi anu jadi anak mah lamun nepi ka binasa ditanda saku deungeun bisa kumaha teuing cenah wargi matak samagahana kana hate. Mak, aduh mak. Yeuyis manehanana teh terus bae atuh jadi ngagukuk ku ceurik nyaeta bari ngarangkul atunya ti pepereket kanu jadi indung. Memang atuh keur waktu tadi mah manehanana teh ngadedempes we di kamarana manehanana mah nyaon yen imahna teh kadatangan ku jelema jarahat atuh nu matak terus bae we ngahep-hep bati ngadeg-deg tapi ari barang ngadengieun mah atuh anu jadi bapana sareta anu jadi lanceukna teh ngarandapan panyiksa manehanana teh ngagentak atuh kaluar ngarasa paur we sok sieun kolot-kolotna teh katuh tulurna ditandasan nepikeun ka henteuna. Geuning Haji teh boga anu herang-herang euy karana manehanana teh atuh ngahehe wargi bari neutupna teh atuh meuni ieu nya nutup atuh ka nyeuis anu keur nyuuh kanu jadi indungna teh eta kana dadana Bu Haji. Tah kieu we Ji. Kedua atulah ari ngarasa lebar ku harata banda mah. Tapi ieu anak awewe maneh Ji. Ku kaula baris dibawa euy. Kakarage atuh ngalingkup biwir masih keneh baseuh tas nyarita kolepat. Ukur mangrupa kalangkang asup ka jero imah. Atuh nyaho-nyaho jembrot bae aya sora anu matak ngurugeun kana angen atuh disusul bae ku ngagedebutna badana karana nangkara kebangkang puguh we atuh kabeh oge eueuh anu henteu ngaranjug tina reuwas-reuwasna ari disangka mah aya gelap salah mangsa atuh Bahrowi anu masih keneh bae manehanana teh hareugeun nyaeta tacan bisa manehanana teh ngidikeun aya naon-naon nyaho-nyaho bae atuh legeun anu eukeurnya kala badog teh jadi dumadakan sing sileumeun disusul bae atuh gunung ngageduk aya meureun anu notok cenah eta mah kana gadona tak jumrot tobat atuh kadenge sorakarana harita teh cenahnya ngagoa tepung silila disusul tak jumrot obat Sora Bahrowi ge wargi kadeng atuh ngoceak badana ngoleap terus ngagedebut teu beda we ti ngagedebutna karana jeung aing lawan Jaka Bahrowi si Andi atuh nyaho-nyaho geus ngajega we manehanana teh nyang hareupan kanu duaan geus samarieun ieu teh atuh si Jaka jeung Bahrowi. Andi, aduh nuhun Andi. Bu Haji kadenge atuh teu karasa deui manehanana teh ngagero bunga. Ae. Si Buntung make erek jagoanan sia ka aing. Karana manehana teh teu bari ngagendak udang. Lamun teu ditergos mah piraku we. Teu ngagedur sinar mata na nyaeta nyebrehkeun ka ceceupna anu pohara ka si Andi. Ulah kalah kabacot sajaka. Memang sia teh ayeuna teh keur diteteangan ku aing teh. Ayeuna atuh datang pisan. Dalah adi ka oge Bahrowi. Ulah ngeunah-ngeunah hirup di dunya teh. Sing inget kana dosa-dosa anu geus dijalankeun ku Andika Bahrowi. Ingat bapak kaula jadi korban. Ayeuna atuh kudu ditebus ku nyawa Andika Bahrowi. Dina mudalkeun kecap-kecapna teh atuh ka Bahrowi mah beunang disebutkeun. Tepati kasara teuing si Andi teh ari pang-pang nama wargi masih keneh we aya karumasaan keur mah Bahrowi teh deui
si ieu nya ngamenan katurug-turug deui jadi guru. Nah eta teh wargi. Rek naon sia make neangan ka aing Buntung. Tina perkara anakna si Jandra kapan ku sia dihakan oge. Ayeuna sia teh rek nempuhkeun gegelehna ka aing karena manehanana teh atuh bari ngahehe ari mimiti nama manehanana teh rek ieu nya ngaliarekeun racun atuh supaya we si Andi teh kalap anu antukna mah jadi poho kana teu mah wadi ari geus kitu mah moal hese cenah ngaragerakeun si Andi teh. Naon bajingan sia rek neumeleuhkeun gegeleh ka aing teteh lah atuh wargi. Andi teh jol-jol kalap bae we hatena teh sareta tu anta parah doi atuh sebrut bae manehanana teh narajang deui ka karana anu pikeun Bahrawi mah atuh teu wudu we ngajadikeun kauntungan oge lantaran lamun teu kitu bisa jadi si Andi teh atuh ngaheulakeun narajangna ka manehanana anu dianggapna musuh gerot anu geus taya hampuraeun deui. Lain meleukeun sia Buntung. Nah teu karasa ku sia waktu dilebokna karena manehanana teh atuh bari ngakentak kolebat ka gigir hiu nyaeta ngahormatkeun dampaleungeuna dina gerakan gurami ngabinti hari peureup anu kencana wargi atuh harita ngaples urang ngirimkeun jurus guru gunung nyaeta ari maksudna mah pikeun ngahanca dadana si Andi. Bajingan sia bener sia mata beate leuwih tibatan sato si Andi manehana teh teu ngagentak ngalelepkeun deui badana berat ramo-ramo leungeunna katuhuna atuh ayeuna mah ngajamret kana kulit teh beuteungna karana nyaeta dina gerakan cakar heula kuliwal. Waduh karana atuh teu burung bae wargi ngagero sarata ari badana mah semu-semu anu ngajurung gunung lantaran karasa atuh isi beuteungna teh menika jewol kabeh. Bangkar waras ya make ngajamret kulit beteung aing karena atuh manehanana teh memangna milik daya kekuatan anu teu kira-kira hebatna manehanana masih kene we leungeunna teh bisa nahan ganyerina sedangkeun ari leungeunna katuhuna mah atuh geus ngahiuk deui harita teh meulahkeun sirah si Andi ku teungeulan ujunganana. Rasakeun we ku sia babe si Andi atuh harita teh anu memangna geus bisa ngajudi kana gerakan anu jadi lawana manehana gentak atuh ngangsorotkeun suku katuhuna ka hareup nyaeta ngabarengan ngangsorotna suku kenca sarata ngahiuk leungeunna buntungna ari anu maksudna mah wargi rek dipake mapegana punuk ngan hanya kalatu wargi karana oge cukup ringeus kana naon-naon anu dimaksud kudu jadi lawan ari ku kitu nah atuh ngagentak bae manehanana teh malih ka katuhu 80 derajat jadi seolah-olah posisi badana teh atuh nonggongan si Andi corelat suku kencana ayeuna mah diangsorotkeun ka hareup nyaeta ngabarengan gerakan siku kencana anu noto atuh ka tukang ari maksudna mah dek digedukeun kana iga burung si Andi gila karana teh malih deui 80 derajat ka tukang seret siku kenjana ayeuna mah maju ngabarengan jurus guru gunung dina ulina padingdang ari maksudna mah wargi nyaeta rek ngahanca kana badan si Andi anu harita teh atuh keur ngaheungeun keur mah atuh nimbugan leungeunna buntungna teh poos katurug-turug iga burungna teh beunang ditotok ku siku anu jadi lawan tapi barang si Andi mireungeuh atuh peureup karana anu bangbaraan teh ngaluarkeun sora anu ngahiuk meulah angin ngagentak manehanana oge atuh nyebrutkeun leungeunna buntungna lantaran geus taya dangka pisan atuh pikeun ngejat nyalametkeun diri mah iwal teh kudu untung-untungan we ngadukeun kakuatan leungeunna buntungna. Siu jebrot dua tonyokan teh atuh jadi diaduk si Andi harita mundur sababaraha engkah sedangkeun ari karena mah atuh ngagentak manehana teh ngajaul ka tukang bari leungeunna teh atuh kekerepengan teh lah wargi leungeun buntung teh atuh geus bisa nandingkeun kahebatan jurus guguru gunung anu karasana ku karana teu beda we ti nonyok benteng wajah anu kacida wedalna sabot keur kitu hiu Bahrawi atuh ngahamatkeun badaugna nyaeta ngabongohan. Awas Kang Andi
Nyeuy satu harita ngagorowok ngabejaan ari ku kitu nama atuh geus cukup pikeun si Andi mah ngajadikeun tangara yen aya bahaya atuh tukangeunana teu ngalobakeun deui ngomong kilak manehana teh malika tukang nyaeta ngarobah budak-budak ari suku katuhuna atuh jadi sajajar jeung kadudukan suku kencan nyaeta ngawangun kuda-kuda lebar tapi pancuhna mah atuh geus teu kudu disangsrikeun deui kuriwa blentrang. Bedog Bahrawi atuh dipapagusi-gusiku na sabot bedogna Bahrawi atuh ngoleweng seret si Andi teh ngangsorogetkeun deui sukuna nyaeta suku katuhu kahareup hiu leungeun buntungna ayeuna mah atuh dipake ngababukeun leungeun Bahrawi anu eukeurnya nyekel bedog harita teh wargi atuh bareng jeung Bahrawi ngajerete sarata bedogna teh ragrag siku-sikuna si Andi terus bae atuh ngahiuk langsung ngablenterang kana silah Bahrawi siu blenterang cebrot iya Bahrawi manehana teh ngoceak bari solontod atuh bruk bae manehana teh nyuu ari leungeun duanana atuh teh lepas bae nanggep sirahna anu karasana mah lain deui nya nyautanana lamun ceuk bohong nama meh-mehan asa bencara kacentara ku guludu ari karana anu memang atuh daya kakuatanana teh tetela lain hampas-hampaseun kudu sagedeung atuh ngerepengna teh geus kitu mah sabrut deui manehanana teh narajang ngagunakeun gerakan jongjolong noto si Andi atuh cingeusna karanya lantaran atuh geus kajudi hiup panarajang lawan teh deui lain ngagunakeun tanaga anu sabong bro beda ngaheabna teh kana awak ting sadia pembulu bulu kali ku kitu manehanana ge ngagentak atuh ngagiler nyerong bari ngababaskeun deui siku-sikuna kana cangkengna hiu des tegelan kadet atuh ngahanca kana pigelang lawan hari karena harita teh ngarempang deui bae bari ngagentak atuh leungeunna teh ditari barang atuh jeung eta hiu leungeun kencana ngatius ari maksudna mah rek ngahanca kana careham si Andi atuh ngagentak ngagiwarekeun mijeuna panonyok tapi karana teh deui wargi memang daya kekuatan nana teh matak ngagegerkeun leungeun anu tadi teh ngerempeng kalah kajadinya berut deui wae malah gerakanana teh sakali ieu mah kacida atuh cepatna anu antukna mah geus bisa atuh teu bisa pisan disinglar cebrot bae atuh kana careham si Andi hakanane karena manehanana teh ngajorowok sarata samemehna si Andi teh atuh bisa ngagerakeun leungeunna buntungna nyaeta pikeun malesna rajang karana mah tuh geus hasil ngahiukeun deui leungeun kencana ngajebrot deui atuh kana careham anu tuh merapna ka si Andi sanajan bener manehanana teh kuat nadahna mah tapi teu burung we manehanana ge nepikeun ka ngajarijeugna ari kuda-kudana atuh meuni jadi pajengjar sarta sirahna mah semua anu ngadang atuh ka pikeun karana nama eta teh wargi mangrupa hiji kasempatan anu kacidaha den atuh pikeun neruskeun panarajangna ari ku kituna hiuk deui bae atuh leungeun katuhuna teh diheumatkeun nyaeta pikeun ngahanca sirah lawan ari maksudna mah hedek dihantem bae atuh cenah sirahna si Andi teh ku teu ngeuleuhujunganan rokaya deui wargi si Andi oge atuh geus sureupi kana mamalana lamun ceuk manehanana kudu terus-terusan kabeunangan mah komo atuh tenggelan anu ieu mah beda hiukna ge tangtu we bakal aya leuwihna lamun teu merapna kana dirina teh matak pibahayaeunan ari ku kituna atuh manehanana teh ngagentak nyaeta ngerag-rageun badana dina gerakan caringin nurungkat barang atuh jeung eta si Andi teh kalawana teu ngalobakeun deui mikir hiu manehanana teh atuh ngagunakeun dua leungeunna geuk nyaeta dipake ngarampit kana sukuna atuh karana dina gerakan ieu cenanya dirampit sukuna ku gerakan lelet sama ngan bae deui karana oge sureuti kana pibahayaeun mah manehanana atuh ngagentak ngajaweul ka tukang untung we kabeneranana teh di jero teh meuni kacida legana mani gemblang atuh daya naon-naon iwal di bangku-bangku we di sisi bilik lomari we wadahan di juru ari koresi meja mah atuh puguh we ditempatkeunana teh ditepas cenanya lomari pakaian atuh diteundeunana teh dipangkeng Pak Haji deui barang mireungeuh karana ngejat si Andi atuh harita ngakulinjal udang oge deui lantaran kasurungku nafsuna anu beuki
bae we ngagugudug lume. Bieu teh carehamna nepikeun kadua kali pisan kabeunangan ku karana manehanana teu panjang deui mikir sebrut bae si Andi teh naraja ngasupkeun jurusna nyaeta dina gerakan heulang ngamacok ciptaan manehanana pribadi. Sedangkeun ari karana atuh wargi memang geus sadia pikeun adah panaraja manehanana teh ngagentak atuh lebat ka gigir bari ngahiukeun deui tenggelan ujunganana tapi si Andi kalawan kacida cepetna atuh manehanana teh ngagentak malik nyaeta nyalametkeun badanna dina gerakan heulang ngagalaprak karana atuh harita teh lika manehanana mundur lantaran kasieuna atuh sukuna dirampid ku gerakan lelet sama tapi si Andi harita ge manehanana teh deui ngagentak nyaeta ngacolelat bari nyambarakeun deui gerakan cakar heulang anu pikeun karana mah nya kapaksa deui bae atuh kulit beteungna teh beunang dijemol wargi dicamret pisan atuh ku si Andi barang atuh jeung eta hiu leungeunna buntungna si Andi ayeuna mah ngadius sarta sakali ieu mah atuh teu bisa dikepeskeun lantaran karana teh keur muringis bari badanna teh atuh semua anu ngajurung kunung akibat jamretan cakar heulang si Andi. Atuh wargi tuh anta parah doi eta mah leungeunna buntung teh meuni sama menapisan jebrot nemrag pisan atuh kana sasaran anu ngajadikeun karana teh nepikeun ka mecelengna sareta ari badanna mah ngagedebut bae atuh kana bili kaayaan anu di luar oge deui teu kurang-kurang campuhna wigena sabaturna nyaeta Sareja Jimpo Jumanta Dulmanan Sarkawi Sudinta Katut Aradasi meh-mehan kawalahan we ngalawan Ki Jantra Adria Ki Sahudi Mang Amir sarata dibantu atuh ku sababaraha urang Cipancar mongko deui Jumanta Dulmanan jeung Sarkawi mah disasatna satengah hate eta teh nya lantaran kapaksa we manehanana teh kudu nyang hareupan urut gegedugna anu matak pantes we wigena sabalad-baladna teh terus we diseret ampir-ampiran teu walaka ya atuh wargi lamun teu inget kasih jakalara jeung ka Bahrawi anu keur haraya keneh di jero mah ti tadi oge pilaku we henteu kabur mah ongkoh deui anu ngepung teh meuni beuki lila teh jadi beuki loba eta teh sorana meuni pating gorowok teu beda we cenah eta teh dikeur ngepung bagong atuh antukna meuni matak pisan nyentarkeun kana hate teh atuh ku hal ieu teh wargi karena oge deui geus dipaparah di jero imah si Andi barang mileung atuh Bahrawi teh luncat kaluar nyaeta nuturkeun karana ari paparahna mah manehanana teh muda ngan rokaya we ngadadak kadenge aya sora nyi euy sing ngagerowan si Andi atuh ngarego bari manehana teh ngagentak malih ka tukang Kang Andi nyi euy satu ngagero bari nyarandak nyampeurkeun sarata teu anta parah deui buruk bae manehanana teh nyungu sarata atuh wargi ngarangkul kana tuure si Andi nyegruk bae ceurik bangun anu kanyerian cenanya teu kedah dianggo nangis eus tos salamet ayeuna mah si Andi manehanana teh atuh bari nyengkatkeun nyi eus nyaeta ari maksudna mah senanang tuh amung eus teh duh Kang Andi Yeuyis atuh jadi nyuguhkeun istilahna kana dada si Andi kahayang namah nyaeta rek ngebrehkeun naon-naon anu keur kahandapan ku manehanana ayeuna teh tapi ngadadak ti korona teh meuni karasa seuseut ongkoh deui inghakna teh kalah ka beuki kerep bae nyaeta ngabarengan Cipanona anu terus-terusan murubut teu kedah dibejer beaskeun is Kang Andi oge atos kuninga si Andi sorana teh atuh meh-mehan teu kadenge keur mah deui kasurung ku rasa kasedihna nyaeta sedih ari rasa tuh kana hubunganana anu sasatna mah jadi rentas di jalan kembang murag samemeh usumna katurug-turug atuh rajeun teh kaparengkeun bisa panggih nya bat dina kaayaan anu sabarati kieu tule deui bari kasaksian pisan ku Pak Haji Sobarana katut Bu Haji cacakan lamun teu kagok asong mah rek terus bae we manehanana teh ngabalecet mudag Bahrawi ongkoh deui ari ngarasa haranagna mah geus lain caturkeun di Arab-Arab teh tibeh ditumula hayang kabarengkeun amprok jeung musuh gerotna teh ari ayeuna tacan ge naon-naon geus lepas deui bae cenanya
Pak Haji sobarana atuh katut Bu Haji barang mireng petak lakuna nyi euy sarita meuni teu kira-kira ngarasa kagetna. Memang wajar atuh malah sawajibna pikeun ngebrehkeun katumarimaan hate euy cacakan. Lamun syariatna henteu kaburu ditulungan ku si Andi ulah saimah-imah teh atuh tang tuwe bakal ngaranapan kiamat hate tapi ari kitu carana mah kat matak nimbulkeun sangkaan anu lain-lain oge deui nya anu antuk nama Pak Haji jeung Bu Haji teh jadi silih lere atuh anu saterus napa pelong-pelong bari masing-masing teh sinarepanonna pinuhu tanda tanya cenah wargi. Sabot keur kitu Mang Amir atuh sapara kanca ting torojol arasup ka jero. Ari ku kitu teh mah lain deui ngarasa hariwangna heuduh meh si Jakalara katut Bahrowi teh geus katempo pating balecet bari dituturkeun ku batur-baturna tapi naha ari si Andi mah katut saeusi mah saurang oge meuni taya anu kaluar ari breh teh atuh bat mata kaget sarerea. Pak Haji Bu Haji katut yang dana teh kasampak we keur pating polohok sedengkeun nyi euis tetep bae atuh nyaraneikeun sirahna dina dada si Andi bari cipanona mah terus bae atuh modal cenah wargi teu beda we ti modalna cai wahangan anu bedah tina bendunganana. Lamun karana henteu ngajorag lemura Cipancar Rusia antara nyi euis jeung si Andi teh kawasna mah moal kabuka. Boh Pak Haji boh Bu Haji moal boga sangkaan saeutik oge atuh yen nyi euis teh geus boga pilihanana sorangan. Dalah jang dana oge atuh anu keur waktu tadi mah ngan saukur samar-samar nyangka-nyangka mah aya hubunganana teh ngan sakadari jijieuna nyaeta ngabogoreng ieu we si Andi dina hareupeun Jang Husen nyaeta supaya Jang Husen teh atuh tambah-tambah bae miceceubna ka si Andi. Tapi ari ayeuna bat gorehel teh atuh dikorehkeun teh breh bae taya aling-aling ngading-ding gelir lantaran waktu nyi euis ditanya ku Pak Haji manehanana teh wakca tuh balaka terus terang nyaeta geus taya anu disumput salindungkeun deui. Ari ku kitu nama nyi euis teh geus nekat. Untung-untungan cenah sugan we anu jadi bapana teh nyaluyuan sarta aya karepna pikeun ngabolaikeun panglamarna ti Pak Haji Kodir lantaran kapan si Andi teh geus kabuktian sakitu belana dalamun harita si Andi henteu norojol atuh jabati harata bandana bakal ledis teh atuh tang tuh we manehanana oge bakal diseret ku si Jakalara. Kapan pok-pokanana oge geus kitu cenah yen manehanana teh rek dibawa ku si Jaka. Ari tumerapna atuh ka Pak Haji katut Bu Haji ukur pating harulang we manehanana teh ari gegedena mah meuni kacidak ngarasa kagetna heuh sangka saeutik-eutik acan yen anu jadi anakna teh jeung si Andi teh bat kitu lalakonna meuni cenah nya samborong atuh nyi euis teh meuni sakitu kecepehanana nolak panglamarna Jang Husen dadahku namah cenah can niat we boga salaki ari sing horeng teh geuning geus boga we pilihan manehanana sorangan ngan atuh Jang Dana barang ngadenge pangakuan anu jadi adi teh meuni manehanana mah teu sirikna we meuni jejembri sabeak ieu cenah beak bersih atuh si Andi teh dicecele disebutkeun jalema henteu gablek kudu cedok mah henteu nalipak maneh mah cenah wargi. Ukur malarat teh atuh rosa atuh tanpa daksa heuh tayoh kapatutna make aya gua mika hayang kanu lain tanding cenah.
Hari cinak nama wargi caritaanana teh anu kalotor we sarta anu mata kerung sabegadengena kana ceuli si Andi. Mani ngaburu sut atuh kaluar tina sungutna anu teu silikna mah meni jebeng-jebeng we ngabarehkeun kagirukna teh. Ngan ari hadena kaburu deui huit atuh ku Pak Haji cacakan lamun diantap mah terus meuleuh nya eta jangdana amit-amit cenah. Teu sangka mana geuning bet kitu si Eis teh. Asana jauhna keur atuh tina panyangka ieu teh. Pak Haji sobarana manehana teh bari ngareret atuh ka Bu Haji. Sumuhun abahna. Da di mana atuh campurana cenah nya. Kapan ku urang teh tara ieu kanyahoan babarengan. Bu Haji manehana teh atuh bari garo-garo teu atuh. Dasar si Andina we eta mah culanggung pisan mak eta gablag rasa rumasa hari mantau ka dieu teh panginten nya ngadon ulah lowe ka si Eis jangdana manehana teh atuh meuni gancang-gancang nakra bae mairan dana mah baku ari geus kitu teh. Pak Haji sobarana manehana teh rikat atuh nyempat ka jangdana ngareret atuh ka jangdana teh bari semu-semu anu muncer henteu hade kitu teh dana. Ngahina ka sasama teh sarua we jeung ngahina kanu ngadamelna. Lantaran kabeh oge atuh dadamelanana sarata geus karesan anu maha kawasa ari lahirna si Andi teh kitu. Ari batina mah atuh sarua we jeung urang. Eta we atuh nu mata keheulna teh Abah. Da si Eis teh upami henteu diojok-ojok ku manehanana mah piraku we atuh make ka peulit ku pantar si Andi lah. Naon araheunana si Andi. Jangdana manehanana teh meuni keukeuh we neuneun hate sudon. Oge deui ari hatena mah memang ngarasa henteu geunah atuh anu jadi adi teh cenah nya. Bat ngadon ieu cenah bat ngadon bogoh ka si Andi. Terus deui anu jadi bapana nah atuh bat ngadon cueut kanu hideung ponteng kanu koneng sok padahal si Andi teh teu beda we ti badega anu sejena nya eta purah dihiras atuh ka ditu ka dieu. Maneh mah dana ku henteu ngarti ngukur mulia atawa hinana manusia teh dana. Lain ku harta pakaya atawa kudunya berana lain dana. Lain ku eta oge lain ku jungkerengna anu ngalempereng koneng sapareti arejuna tapi atuh ku budina ku akhlakna kajeun teuing atuh luhur ku tak gede dunya cakrek wilanganana ari akhlakna goreng mah tetep we taya ajeunana saeutik oge. Ulah-ulah atuh ku sasama teh meuni pada ngajarauhan cenah teh atuh cenah lamun aya anu rajin ngadeuketan eta mah nya kitu we atuh eta mah kitu bae ku manusia anu samodel jeung manehanana atuh nu sajenis atawa atuh ku jalma-jalma ahli tukang ngarah ngari ieu ngarina malah rezekina eta teh bisa digerejut nya eta dioloan sasata mah. Tak ayeuna saperti si Eis. Manehanana nepi ka neuneun hate atuh misuka ka si Andi tang tu we ieu teh lantaran katarik ku akhlakna si Andi anu memang taya pisan cawadeunana. Ari saperkara kitu ari kaduana atuh kapan dihenteu-henteu oge si Andi teh geus nyalametkeun si Eis. Pira we dana. Poho waktu si Eis teh heula teh arek di pacok ku oray bisa sapacokeun we ku oray welang teh. Kapan lamun seug teu kaburu ditulungan ku si Andi geus kumaha atuh nasibna. Tah bisa jadi dana eta atuh anu jadi lantaran nepi ka si Eis teh akhirna mah katarik ati kabantangna suka ku si Andi. Atuh perkara tinak tandukna si Andi memang geus jadi pamujian sararea. Malah kapan ku gegeden tidak ieu oge kungsi manehanana teh menang panghargaan lantaran lain saeutik atuh ngabantuan dina ngawujudkeun keamanan di jalan-jalan teh. Begal-begal teh geuning. Ayeuna mah tara aya kacaritakeun deui dana.
atuh saja bana tidinya manehanana teh geus bisa nungtun ka sasama dibawa kana jalan anu lempeng tur bener saperti Ki Adria. Kapan cek beja mah manehanana teh urut bega, tapi ayeuna mah sanggeus ku si Andi teh dielingkeun tina kasalahanana, terus manehanana gawe apan di urang. Ku kabuktian atuh nepikeun ka ayeuna taya codekana pisan Ki Adria teh. Atuh anyar-anyar ieu cenah Ki Jandra teu kurang-kurang deui jahatna, tapi ayeuna mah geuning sakitu bageureunna pe pikir ku Andi kadana. Anu matak dana cek abah oge atuh kacidan teu hadena sok daek ngahina ka sasama teh. Komo deui ka si Andi mah anu geus kanyahoan atuh sakitu kabelaanana ka urang cacakan kamari oge deui. Lamun syariatna taya manehanana heulapur we atuh banda urang teh tangtu ledis. Bobogaan anu memang ngumpul-ngumpul sarta atuh neuneuna oge kapan teh sirikna mah dibunikeun. Ayeuna teh meureun geus digubug we ku si Durejana atuh nasibna si Euis meureun geus. Kumaha boa ayeuna teh. Pak Haji sobarana atuh manehanana teh reug eureun bae nyaritana sedengkeun ari jangdana meni ngeluk atuh bangun anu saregep ngadengegeun. Tapi ari hatena mah wargi ngajebian we ka si Andi teh sasatna mah dipuji kudu jadi bapana teh cenanya ngalantarankeun sieun we diwaweleh manehanana teh cicing wae bangun anu ngaharetikeun. Leres abahna diteang kitu nama namung asa piraku deui upami urang teh kedah minantuan ka si Andi. Kapan si Euis teh atuh sasatna mah menitos kacang-cang ku omongan. Bu Haji manehana teh bari ngareret atuh ka Bah Haji sobarana. Dalah abah oge atuh boga pikiran mana piraku atuh naman dilanca-linci luncat mulang udara tina tali gadang di kamanakeun atuh beungeut Bapak. Namung eta abahna si Euis teh geuning meni sakitu bangun mi beratna ka si Andi teh. Bu Haji meni kawas anu bingung atuh ayeuna mah nyaritana teh. Cag wargi urang dugi ka dieu heula ieu dongeng si Buntung Jago Tutugan teh. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Tina samudaya perhatosanana kalayan pangrojong ti wargi-wargi sadaya pribados teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Oge teu hilap deui pribados teh neda bantosanana nyaeta kanggo di-subscribe, di-like, komen sareng di-share. Atuh kanu parantos nga-subscribe pribados ngahaturkeun rebu nuhun. Oge teu hilap deui pribados teh bade nyambat wargi-wargi pribados anu teu kendat-kendat nanya ngarojong ka pribados alhamdulillah. Atuh kapangaresana Kang Didin ti Sukabumi, Kang Kenken, Kang Cecep Muksin, Wak Tasik cenanya ieu geten pisan Kang Yuyu Supriyatna. Alhamdulillah eta teh tiap pribados upload deh tara ka kantun. Atuh Kang Rijal komo deui nya eta mah pangpayuna wae biasana mah. Atuh Kang Ruswandi ieu ti kapungkur pisan ti akun anu kahapus ieu teh wargi. Aya oge atuh Kang Dedi Suherman, Eni Tea Maimunah atuh cenah ti Cangkuang Mekar, Kang Wahyudi, Agus Karamana putra kadua Kang Pepen Sundara aya gitu. Tos lami ya Kang Pepen cenanya. Kang Adang, atuh Kang Andri kumaha damang? Dagang Klontong Muhammad Wahyu ti Tangerang Kota ieu teh. Aya Babeh Surya Babeh kumaha damang? Ayi Bependi, Agus Mulyana, Wawan Setiawan, Kang Dede Hidayat, Kang Jejen Jayena, Parapatan Rebel, Asep Adiputra, Kusna Senjaya, Kang Haris atuhnya teh ka kantun. Atuh cenah ieu teh aya deui Kang Dede Juanda, Kang Eman Jaka oge teu hilap wargi, Dani Muhammad, Dedi Yusuf, Dede Nugraha, Abah Ayi cenah Abah kumaha damang? Syarif Mayor, Dadi Kurnia,
Anda Sukarya, Nuruddin Gunawan, Abu Jengkel oge henteu lali cenanya. Iwan Ridwan, Fafa, Rapli Rizki, Muhammad Herman, Saleh Gipari, kumaha damang Kang? Atuh ieu pangrasana kuncen ieu teh cenah wargi, alhamdulillah ieu teh geten ieu teh nya. Kang Asep Rohmat, Kang Deni Ruhiat, atuh Kang Agus cenah nya, Kang Diding, Kang Deden. Alhamdulillah ieu Kang Didin ti Sukabumi, Kang Encep Asep oge teu hilap nya. Kumbay atuh kasadayana oge teu hilap ieu. Kawargi-wargi nu di Ciparai cenah nya. Eta teh sok sareng cenah eta teh ngadarangukeun teh sambil ngaleueut cikopi, teu hilap cenah kulup huy goreng sampeu komo ari udud namanya. Ngan peda hari ayeuna mah tos jarang udud daun kawung teh warginya. Sadaacan pribados amit mundur amit mungkur pribados teh neda dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan pribados bilih aya langkung saur bahe carek ti caletotna omong ti soledatna basa oge tina kakirangan sareng katitiasaan pribados mugia wargi sadayana kersa ngamaklum. Sakitu bae nu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.